Assalamualaikum, Wilujeng Tepang, Wilujeng Patepang sono sareng mauna. Ona teh ora ngeunah. Sanes dahareun atuh nanya. Ona teh nya mauna. Aya dina channel musik Spasi Gado 2. Tentang kehidupan namanya maona. Maona teh kapungkur nama panggelisna. Di kampung mah panggelisna. Antri anu maona teh. Mereka ngaceng jeung nang baris di mereka Monas. Tapi maona mah pan gitu deh. Ngaranna geulis dimilih we. Anu lurah, anu pejabat, anu direktur daftar ulah kapilih kabeh atuh nama eta kan repot anu lepangna dengdek anu caludi anu barokok ini siapa nasib teh geuningan nasi sudah jadi bubur jadi nasi mau jadi bubur rehakan ku aing terus pengalaman maunah selama ieu mauna pernah digawe di Arab Saudi, Taiwan, Hong Kong, Malaysia. Mauna jadi TKW. Alhamdulillah, terlila mauna. Karek saminggu dipecat pindah deui. Karek saminggu deui dipecat deui pindah deui. Nah, aduh nah make terlila. Padahal mauna mendaekan mau nama segut tepira namun dititah jadi pembantu rumah tangga teh nyesel rumah wadah masak mau nama segut bakatku segut nah budak ieu ge dunungan ge diseseh kumauna bika bersih bika modar TV kulkas seseh kayak kemana lebih ke bersih lebih ke kocor tapi pindah ke hurung deui terus dipecat nah liur aing liur ini pengalaman kerja maona gitu pindah anggar wae abalik dewe ke lembur di lembur teh jaga budak dua si kudanya si kudil si karehead si barokok si karoblok kata budak ayeuna mah yang tarima kalau teh kalau mata pusing mata lieur si eta budak teh anu hiji lepek anu hiji deui ceper itu gede gede atuh lagi masker orok apa tuh mah di bere teh susu anu amis anu ngeunah anu bergizi aing mah ulah mah da duit teh si abah tuh balik-balik di kota bere eta we paragi ngisikan beas geuningan jual caina bodas cai pengisikan masukkeun ka nodot make gula na aya uyah beres uyahan bikeun kasih gula jeung ku dia dihakan we ku sia budak teh anggar itu gede-gede udah kata naon ae kan nyatu lagi pais kadal naon bancet kadang-kadang cuci mulutna maka kaksimut udah kumaha kaayaan anu jadi kieu carita na maunah teh ayeuna teh hayang hirup seneng kos batur ada tapi na kumaha kamari maunah daftar jadi satpam biar gede mak cina tong luluasanan bisa aya nomor kosak udah saha rek merkosana tuh ka mama saking sekolot mak sing baheula mama panggelisna teh eta mah setiap emak ngaliwat keur ngora emak ngaliwat set anu keur beol wae poho ngempotkeun kapanjang tadi empot-empotkeun pakai kuning 5 geus
sakieu menorna, sakieu geulisna. Kade sobat musik Spasi Garuda channel, subscribe, like, komennya dina channel eta. Namun hoyong ningali maona si kuda jeung si kudil jeung saparakanca. Oke.